ya wis kena tikin pinasti mapak baya kena lara tumungku Gusti rumaos kaula nu pinuh ku dosa anu kaalaman nya geuning kaula teh getih beureum Raden teh kumaha anjeun ayeuna Raden Regawayap ka desa Kedah kaula dek amanat ka hidup ju atuh naha wawaneanan siling ieu Celendra mah Bargawa teh anu kungsi maehan Arjuna Satrabahu baheula bener Raden panuju garwana muni atoh meureun aya keneh karep anjeun pikeun ngalawan jang eta meureun anu disebut senjata makan tahu teh aya makan tuan cicing Raden Regawa Allah Yamadagni nun hidup ieu anu teteangan ti baheula ti kajadian anu samodel ieu naon atuh maksud jeung tujuan anjeun pangna megatan kaula menta supaya jawaban anu tepat kaula asa teu kaharti asa teu puguh pasoalanana coba jawab ku anjeun Yamadagni memang ngahaja lain anjeun wungkul anu dipegat ku kula loba titis tulis
geus jadi titis tulis ti ajali kasih. Memang kejadian anu samodel kieu anu ditunggu-tunggu ti kampung Purukukula. Rumah sakaula sapanjang hirup teu oleh ngagugulung kaujugan jeung katakaburan. Dumeh can ngarasa apes, can ngarasa eleh gelut. Tapi ayeuna anu aya patula patalina jeung harewos kana batin kula waktu baheula yen bisa bakal menang panghampura anjeun. Mun seug anjeun ngencar nyawa tina raga ku perantaraan manusia nu katitisan Wisnu. Dep nya anjeun pisan Raden Regawa hiji manusia titising Wisnu tugas mahatunggal pikeun ngarengsekeun pasogregan alam dunya. Naon da kaula mah teu rumasa jadi manusia katitisan Wisnu. Ciri nama kula yen moal bisa lepas nyawa tina raga upama can pokok begalan pati can ditelasan ku manusia nu katitisan Wisnu. Ciri anu mandiri anjeun geus bisa ngapeskeun diri kaula. Ayeuna de sah anjeun ngaku Batara oge saksi kaula. Kalayan kaula tuluikeun perjuanganana tapi lain dina harti gorengna. Ieu mah perjuangan kaula dina teuneng ludeng hanteuring rangjing hareupan sagara rupa pasoalan anu sakirana matak ngarugikeun kana diri, ngarugikeun ka nagara, ngarugikeun ka bangsa jeung ka sasamahir. Sasat di dieu kaula rek nitis kanyaah kaula, kadeudeuh kaula, kawani kaula nya ka anjeun teruskeun wani dina harti nying hareupan sagara papasoalan. Wani kuayana bener, sieun kuayana salah. Itu Raden, gerak aku Batara ku anjeun kalayan ngaran kaula Rama Bargawa. Mihape dina wujud anjeun pake asma ku anjeun atawa ngaran kaula Rama Bargawa. Kalayan sah ti ayeuna anjeun disebut Batara Rama. Itu geuning Kakang Semar Badranaya. Ai teh kasepuhan teh sumuhun anu kapungkur kantos sasarengan sareng Gusti Arjuna Sastrabahu. Bagja eta ciri nama sok dicilik-cilik ku jelema hideung beungeutna bodas. Nuhun kasepuhan. Kenapa
anjeun geus dibere ngaran Batara Rama ku kaula. Batara ciri anjeun katitisan Wisnu, Rama nyatana kaula, Rama Bargawa. Gera jajabkeun kaula kusalira hiji Wisnu anu ngancik dina batin anjeun, anu ngancik dina diri anjeun. Tekantun Kakang Semar. Kaula gera jajabkeun ka alam nirwana, alam asal poe panjang nagara tunjung sampurna. Anu kungsi ku kula ka alaman baheula ngan kahalangan ku poho, sabab kamari lain ayeuna lain isukan. Kakang Semar, ieu nun. Geuningan itu geus ngaburileng nanakeun dek leupas. Nyawa tina ragana hayu urang sami-sami namprakeun panangan kiwa kalayan tengen merdih kana asihna Gusti, menta kana murahna nu maha kawasa. Sangkan ieu jalma aya dina panghampura Gusti, tumetep di alam nirwana, alam asal poe panjang nagara tunjung sampurna. Mudah-mudahan atuh kalayan dina leresan dieu geuning yakin salira teh hiji manusia anu katitisan Wisnu. Tugas Batara, tugas dewa pikeun ngarengsekeun pacogregan di alam dunya. Ujang abdi ieu pidununganeun urang teh ucul. Hayu ku urang-urang lojong naon rupaha pamaksadan kalayan urang sami ngadua anu bade mulih ka jati mulang ka asal itu Rama Bargawa teh anu kungsi baheula maehan Gusti Arjuna sastra baku. Da lain saurang dua urang cenah pengakuanna mah anu dipaehan ku manehna. Tatu ku kituna urang sami-sami ngadua cu. Ieu kajadian teh urang pungkas ku Kemang Tinetik Sinebaran Sari tutup lawang sigotakan.